tisu kita menang jabalan ya. Itu juga motor nu jabalan teh ya. Hei, hei, hei. Hop. Aya naon, Pak? Aduh, nira riwas naon? Puntennya jika motor bermasalah, coba orang si jalan kedap. Yang ningal surat-suratna, yang ketinggalan ya motor bermasalah. Coba, itu nak bareng lah, jalan. Nah, stop. Nama naon lah ya mah, bang Abi ningal unggul. Tah, cek, gua Abi ditinggal tulisan teh setelah itu tunggak 5 bulan. Tawayana motor Abi ku Abi cenah ke kantor, tangan aja, payana ke kantor anjing. Iya, Pak. Motor mah tiap bulan ge disetoran wae can pernah nunggak ieu teh. Cuma abi nitah setorna ka Cedana, ka budakna Cedana teh ya. Sok titah pangnyetorkeun teh si duit teh gitu. Ieu keh heula ieu di mana ieu kokolikongna? Ari mah da apa naon, Ceu? Da bukina sakieu teh asuran. Nyawa hanaya mah teh dicarang ka abi ka kantor. Anjing aja ke kantor, lanteu gitu we mah. Ceu, katulna Abi pernah naik motor aja ke kantor, kini aja ke kantor anjing, rante. Perasaan tiap bulan oge setor teh da asa setor wae dititipkeun ka Cedana, tapi rek nanyakeun lah ka Cedana. Punten. Mimin, iya. Mama. Masalah hutang abi neneng teh ya. Naon? Kumaha mayarna? Sia teh. Bingung. Kumaha tuh mak jual ginjal mah hiji dah. Sia mau ngocok ka mana wae. Mah nyamari pake mayar hutang ya. Pengorbanan teman-teman teuing. Kayaknya kumaha tuh mak. Pikiran mikir atau bikin bantuan mikir. Udah ieu teh eukeur mak mikir. Tuh ya, deh coba. Encan anu 60% teh urut HP teh ya. Encan anu setoran motor 5 bulan pan tadi setorkeun. Da buku pake nyatu sapopoe. Nah, tuh mah segala pakainya. Nah. Asyik nyatu di mana mau tuh make duit eta? Mana yang teu usah gering. Pakai gering tuh mak. Aku gering make gering kumaha tuh? Dari kayang aing. Aing teh. Nah, sakit teh Gusti. Ya Allah. Ampunilah dosamu ya Allah. Berikanlah jalan yang terbaik. Bayarkan hutangku. Bayarkan hutangku ada mah. Jadi ke Allah minta. Sing bener ya. Bantuan mikir mah tuh usaha. Mau mikir atuh mak kudu kumaha. Aduh, kumaha itu. Mak, ari cemenengnya heunteu duit nu dipajang pakai setor motor teh dipake jang nyatu. Eta anu jadi pertanyaan tadi teh aing teh ngecebar kue teh sia nyimak teu. Tadi aing ngecebar kue teh kumaha nya mun cenah neng ngurunyung ka dieu. Punten. Jika suara cenah mak. Heeh. Cedana. Aya. Aduh aing pasti eta ditagih. Pasti aya kolektor ka imahna. Cedana. Kumaha? Bingung mah hayu atuh. Sok aing gak bikin keringan anak. Punten. Cenene, non cenene. Ih, rek aya perlu penting. Mana Cedana? Mana lagi tingali. Naon di we? Ieu da kaya anak oge tingali. Jiga nu pakarat. Astagfirullahaladzim. Cedana. Ma eling ma istighfar ma eling ma eling
Oh, Akbar. Cedana. Ya Allah. Ayeuna mah kumahanya jadi kieu ieu teh. Ayeuna mah kieu weh, Cedana. Geus lah ieu ayeuna mah nya. Geus lah masalah hutang mah mulai ayeuna geus lah heueuh lunas. Nu sieun pondok huntu Cedana teh heueuh. Nya geus lah lunas we hutang mah didoakeun sing buru-buru cager, sing tenang di alam barzah heueuh. Kumaha emang sudah itu? Geus lunas hutang mah sing cager we Cedana heueuh. Geus semoga hutang Cedana ka urang heueuh. Alhamdulillah ya Allah, kau telah membukakan lawang